saya datang di bawah kakimu Tuhan, tolong saya dan keluarga saya selamatkan di muka bumi ini. Ia terus terang Pak Bu, Yesus kontan sehari tangga jawab karena doa abdi. Cek Yesus ke abdi, barorah nyalamatkan maneh yang ngagantung hese turun koprok sia lah boro-boro nulungan batur hayang hayang ki geus 3 bulan ngompol deui wah nu nurunkeun nya matak sing yakin kana agama urang inna dina indallahil matak sok tingali tadi gereja aya kipas angin moal bahaya lantaran Yesus teu make calana jero nyingsat sia culaget kikian da bubar kabeh. Anu kadua punten mereka akan mengajukan Islam dengan permainan mereka ke dalam ke orang Islam. Ternyata betul orang Islam di mana-mana di kota di kampung geus katungkulkeun ku permainan Yahudi yang Nasrani poho kana